Rahayu kagungan nu maha agung. Amin amin. Walagri kersani Gusti. Rahayu kagungan nu maha agung walagri kersani Gusti nu maha suci. Naon nurek disombongkeun ku manusia kiwari di alam dunia. Sedengkeun cek aki pantun aya paribasa lururung tilu ngabandung lalaran dua dikipas di sorang tengah-tengah najog anjog kepada leman ingis jalan mamaruan tilu sapamulu dua sakarupa hiji eta keneh tetela mun urang kasep gelis geus paeh mah jadi tangkorak sarua sarupa mangkana di dieu paralun ka pangarsa nu ngokolakeun ieu dina kaya hartina meureun urang dieu teh kikian teh adab terhadap leluhur atanapi hormat kana karya karuhun saur pangarsa teh mah kitu margi naon ceuk guru simkuring lamun urang belajar budaya insyaallah akan menghasilkan adab tapi urang belajar agama insya Allah akan menghasilkan akhlak. Cek guru ngaji seni itu adalah keindahan. Sedangkan budaya kearifan lokal. Oge agama pedoman ke urang sarerea kitu pangarsa. Di dia urang antara budaya jeung agama bukan alat untuk dipertentangkan, tapi kita bersatu untuk saling membantu. Da cek guru simkuring mah cenah lamun seni tanpa agama punten pangarsa bakal lolong songong asa aing pinter teu batur. Tapi lamun didadasaran ku agama ieu ramo suara renghap anu kagungan mantena. Tapi sabalikna lamun ngaos teu nganggo lagam pasti meureun teu enak tapi sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin eta ge sah pangarsa. Tapi lamun nganggo lagam seni Bismillahirrahmanirrahim. Cek guru ngaji da ai kuring mah teu becus ngan ukur mantun hungkul kitu. Eta mah cek guru ngaji mitra kaum dangu anu mulia pangarsa nu dipihormat ku simkuring. Hatur nuhun atas nami Mang Ayi Basajan ti Kabupaten Subang diulemna ka dieu hatur ribu nuhun laksa ketika bingahan kanggo ka pangarsa ieu pupuhun wae di dieu khususna Bapak RT Bapak RW pangarsa Bapak Lurah Bapak Camat Bupati jeung sajabana pangarsa Bapak Sekdana nu teu ngirangan rasa hormat ka anjeunna simkuring salam pangwano atas nami Kang Ayi Basajan.